Upami jami lepat memahami, menyikapi rezeki. Contoh gorengnya saha korun gitu ya. Jami lepat memahami, menyikapi ilmu. Contohnya jika saha balam. Jami lepat memahami, menyikapi weru jika saha, jika samiri gitu. Tapi pami jami lepat memahami, menyikapi agama jika saha, jika iblis eta teh. Naon cirina teh ngeukeuk bentuk ketika Allah nguningakeun bade nyiptakeun Adam kan komunikasina teh nate cukup kami ruku jeung sujud ka anjeun gitu. Nate cukup kami geus tasbih ribuan tahun. Ai narima kana ka pangeranan henteu kitu. Pan teu nampi kana ka pangeranan Gusti Allah iblis teh. Apa nu nita sujud ka Adam teh Gusti Allah. Apa iblis teh nurut berarti teu nampi kana ka pangeranan Gusti Allah gitu ya. Tah ciri jami nu ngabedol agama kaluar teh bentuk nama dikekeuk ka pangeranan nama teu ditampi gitu. Padahal patokan iman makmul naon nampi kana ka pangeranan Gusti Allah. Patokanna naon takdir. Pami nampi kana takdir berarti nampi kan nyiptakeun takdir berarti nampi kana ka pangeranan Allah. Sagede siki sasabi amal demi Allah ditampi ku Allah gitu. Pami jalmi teu tiasa nampi takdir berarti teu tiasa nampi nu nyiptakeun takdir berarti teu tiasa nampi kana ka pangeranan Gusti Allah. Sakumaha lubak ribukna amal ge demi Allah moal ditampi. Tah patokanna teh eta janten pahami pertentangan tika pungkur dugikeun ka dengan ieu teh adalah pertentangan antara dua kekuatan nu ngajak nari agama keluar jeung ngajak nari agama kalebet intina mah gitu.